Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali kelas 2. Kumaha kabarna? Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kedua kita pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Hari ini kita akan belajar ngaregepkeun bacaan atau mendengarkan bacaan. Tapi sebelum kita mulai, yuk dibuka buku paket bahasa Sundanya halaman 4. Nah, setelah itu yuk kita simak ngaregepkeun bacaan nu judulna ngaraketkeun silaturahmi. Salajengna aya bacaan anu kedah diregepkeun ku hideep anu judulna ngaraketkeun silaturahmi. Anu dina bahasa Indonesia mah nyaeta artina teh mempererat silaturahmi. Harita teh poe Minggu, Santi jeung indungna indit ka imah Nini jeung akina di Majalaya. Waktu itu hari Minggu, Santi dan ibunya pergi ke rumah nenek dan kakeknya di Majalaya. Nini Santi ngaranna teh Nin Ecih, ari akina mah ngaranna Aki Somad. Nenek Santi namanya Nenek Ecih, kalau kakeknya namanya Kakek Somad. Santi jeung indungna indit ka Majalaya numpak mobil. Santi dan ibunya pergi ke Majalaya naik mobil. Naiknya di terminal Kebon Kalapa. Indit imah kira-kira jam 8. Pergi dari rumah kira-kira jam 8. Nepi ka terminal Majalaya kurang lebih jam 10. Sampai di terminal Majalaya kurang lebih jam 10. Santi jeung indungna indit angkaribung mawa oleh-oleh rupa-rupa, kue jeung kakaren sasajena. Santi dan ibunya pergi membawa beragam macam oleh-oleh, kue dan sebagainya. Sadatangna ka imah Nini kasampak Aki keur macul di sawah hareupeun imah. Sesampainya di rumah terlihat kakek sedang mencangkul di sawah depan rumah. Atuh Aki menisono langsung nangkep ka Santi jeung indungna. Atuh kakek sangat rindu sampai memeluk Santi dan ibunya. Komo deui sanggeus akina Santi nyahuan Santi jeung indungna daratang. Mani Rabul baraya datang saronoeun. Apalagi setelah kakek Santi tahu bahwa Santi dan ibunya datang, saudara pada datang karena rindu. Hampir unggal jelema sasalaman ka Santi jeung indungna. Hampir semua orang salaman dengan Santi dan ibunya. Ceuk Nini jeung Aki Santi mah di sabundeureun imah di dieu mah baraya kabeh. Kata nenek dan kakek Santi, di sekeliling rumah ini semuanya saudara. Poe eta teh atuh kasono Santi jeung indungna kanu jadi kolot teh katamplokeun. Itu rindu Santi dan ibunya kepada kakek dan neneknya tertumpahkan. Ceuk Nini jeung Akina, lamun urang boga baraya teh kudu daek nganjang ngarah apal, lamun henteu bakal pareumeun obor. Teu wawuh jeung baraya najan masih sarundayan oge. Kata nenek dan kakek, kalau kita punya saudara harus mau bersilaturahmi supaya kita kenal. Kalau enggak, kita jadi tidak kenal walaupun itu adalah saudara dekat. Ku kituna urang perlu ngareketkeun silaturahmi. Oleh karena itu kita harus mempererat silaturahmi. Untuk tugas, silahkan buka buku paketnya di halaman 5. Nah, jangan lupa untuk kamus alitnya dibaca dan dipelajari ya. Nah, sekarang kita kerjakan bagian F, ngajawab pananya atau menjawab pertanyaan. Jawab pananya di handap ieu atau jawab pertanyaan di bawah ini. 1 atau 1. Naon judul carita nu ku hideep dibaca tadi teh? Apa judul cerita yang tadi kalian baca? Nomor 2, poe naon Santi jeung indungna nganjang ka imah Aki jeung Ninina? Hari apa Santi dan ibunya berkunjung ke rumah nenek dan kakeknya? Nomor 3 atau 3, saha ngaran Nini jeung akina Santi? Artinya siapa nama nenek dan kakeknya Santi?
4. Di mana imah Nini jeung Akina Santi? Artinya di mana rumah nenek dan kakeknya Santi. Nomor 5. Mawa naon wae Santi jeung indungna ka Majalaya teh? Artinya bawa apa saja Santi dan ibunya ke Majalaya. Nomor genep atau 6. Kumaha sanggeus Santi jeung indungna nepi ka imah Nini jeung Akina? Artinya, bagaimana setelah Santi dan ibunya sampai ke rumah nenek dan kakeknya? Nomor 7. Naon piwuruk ti Nini jeung Akina Santi teh? Artinya, apa nasihat dari nenek dan kakeknya Santi? Untuk tugasnya, silahkan kerjakan di buku tulis. Lalu fotokan tugasnya dan kirimkan ke WA Ustazah Citra sesuai dengan nomor yang tertera di video. Demikian pembelajaran hari ini. Syukron sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.